Yuk, halo guys. Duh, kerasa udah nggak deket kamera, harapun kamera. Jadi orang teh behind the scene, behind the screen si Kardun. Nah, berhubung si Kardun ayeuna eueuh. Nah, jadi orang nge-vlog sorangannya nyobaan spot musik video di daerah Puncak Kalong, Cikaso, daerah Cilimus. Pokoknya mah tempokeun we heuh. Lain bisa aya ieu spot naon teh? Spot panglubangan anu halus di daerah mana teh. Si aya ieu we naon teh info-info ya orang peang gitu. Ya, atuh. Soalnya di dieu mah geus rada jarang, guys. Itu tidak mun di hilir mah rada leung, cuman namun ka dieu mah belah kirang ka dieu. Pokona mah rada gitulah ripuh, guys. Tuh ya, selamat mah atuh era mah. Nah, era mah masang beres. Tinggal geus ngopi enak mah. Tungguan berkaya. Sabari nungguan nyaman ya. Orang curhat we, orang ngobrolnya. Sebenarnya mah orang teh can mangi konten, can mangi tema konten anu pas gitu yang si Kardun teh. Jadi masih kena random terus untuk di konsep gitu. Bisi marane boga ide atau temen teh gitu pas naonnya challenge gitunya atau aja gitu yang hiji video video challenge gitu atau gitu apa aku rada iya lah kayak orangnya hiji coba aku marane komen ya setengah satu itu kayaknya balik lanjut kelas sore ada juga anak ayam milik sore mah. Nah, beres orang balik saya ketua meren vlog poe kahiji lanjut ding ke sore orang gaskeun deui orang ka ditu orang kahilir kan mah